wae bah bahan bonsai nak. Aya namanya sancang, Terus eh serbin, terus mirten, Nah. Sancang, serbin, mirten, terus nanti lah. Cengek dijadikan bonsai bisa tak apa? cengek. Cengek mah bisa wae tapi kan umurna. Seberapa tahun umurnya? Umurna 2 poe gitu. Oh. Atau mun misalkan cengek tuh bisa, sampe bisa dijadikan bonsai. Sampe bisa jeung hui. Jadi bonsai kan alus meureunnan. Tales. Karit tuh si cing naon wae serbin teh ieu teh naon bahanana supaya kayak bisi aya nu rek meuli meureun bah. Kan bisi nanyakeun anu misalkan tina sancang kira-kira hargana bisa sabaraha, terus ieuna mame, sito atau misalkan naon Dayana gitu ya. gitu kan. Terus apakah aya nu selanting, apa anu geus jadi bahkan meureun geus dipotan geus jadi. Can anu jadi ya. Atuh mun teu jadi mah pae hari abah. Nya nah kitu mah deui. Jadi maksudnya can jadi bonsai gitu bahan-bahan. Oh, karek bahan bonsai. Tapi jadi naon? Jadi hirup. Oh. Nya atuh ari kitu mah berarti masih bisa lah nya meureun. Bisa naon? Bisa hirup, bisa di bonsai. Oh, bisa di bonsai gitu. Nya atuh bah ari kitu mah. Ke cing urang naon teh di spill hiji-hiji nya bahnya. Urang di spill hiji-hiji bonsaina naon wae nu aya di abah meureun anu geus siap jual meureun nyampahnya. Urang spill hiji-hiji. Di video nu kadua nya bahnya urang spill. Naon wae bah bahan bonsaina? Aya namanya sancang. Terus serbin, terus mirten, sancang, serbin, mirten, terus nanti lah. Cengek dijadikan bonsai bisa tak apa? cengek. Cengek mah bisa wae tapi kan umurna. Seberapa tahun umurnya? Umurna 2 poe gitu. Atau mun misalkan cengek tuh bisa, sampe bisa dijadikan bonsai. Sampe bisa jeung hui. Jadi bonsai kan alus meureunnan.